Kesekian kalina nyieun uli. Nah, jadi caritananya barudak di aing mah aya acara naon bae ge nu paling utama kueh eta adalah uli. Atuh uli madak paling simpel tapi ngeunah, ngeun sahukur make beas ketan doang nya dari ka beas ketan. Jeung kalapa di dieu aing ngukur kalapana bari menem-menem atuh biasa bedak bari ngagosip. Ieu si ieu deuleu geus kerung-kerung bae sok runyam teh aing mah nya halo bakal ngagosip bae. Lanjut barudak tidak lupa pake uyah tah kalapa nu ku aing dikukur dicampurkeun jeung uyah biar ada rasa. Dak ju ieu lanjut aing nek ngigihan tapi dak inget nya ngigihanna henteu make cai. Ngeun sahukur beas ketan tah anu geus pagal dak pagal dicampurkeun jeung kalapa anu geus diuyahan digigihan eta ngaranna tah kieu terus bae sampai bener-bener ngagalo jeung kalapana tercampur rata. Lanjut ieu diseupankeun deui dak jacaritana ge gigih ieu mah diseupankeun sampai asak tuh. Ieu di dieu ku aing diseupankeun ge kana hau dak hau andalan atuh ngirit dak ngirit gasnya telok kana kompor batur jak kana hau bae. Lanjut ieu di dieu dijait dak dijahitna ku ade aing atuh bagi-bagi tugas di dieu nu nutuana ge teteh dak atuh ja teteh aing mah pandak bedas lain deui tuh dibanding aing mah eueuh nanaonan ngeun ieu di dieu tugas ngagulung-gulung nama aing barudak aing ge kuatkeun ngagulung-gulung mah walaupun aing kurus kering tidak bertulang bukan tidak bertulang tapi tidak berdaging. Tah di dia dipotongan dileutik-leutikeun barudak ja supaya teu gati teh engke nanyah motonganna tuh digulung-gulung terus diempe-empe sampai tuh budaknya doang kieu pan ngeunaheun kadeleuna ge tinggal motongan engke langsung digoreng bedak simpel kan. Pokona mah cek aing mah ieu makanan tersimpel tapi ngeunah atuh cocok buat ngopi ataupun dicocolkeun kana opor ayam dak.